Pasti bukannya tuh. Kersana Neng Nada Lugina sarjana seni anu paling tenang kalawan nyandang haleungna wirasuara akan api juru alok anu tos moal biruk deui sami ieu geus. Pejabat tersebut seni ampana kemana buhur nah manyun di dia waduh nepi kahebat kieu juragan Batara ilmu dikapungkur ke anu nepi ka aya gede jeung urangan kasumangatan luar biasa. Sanu hirup hirup naon ngurang satu hirup naon jual hirup awan nyawa hirup kunaon hirup da mana percaya mayaki hirup ke Banu Noel jual hirup 10 telu alangur langur 10 telu murahkeun alangurna 10 telu pamaleno ngapanggung dengan ngaco
anjing. Ngelok wae si dugul teh anjing. Langsung bener deui. Wah, hidup. Awas eta kudu kabeh rek. Kamana wae. Tah kitu. Wah, tah eta da. Awas. Rek tong kamana wae. Areng atuh. Kadang-kadang. Nah. Kadalang. Sok eta ngomong. Isin kumaha si Isla Isbi pilih aya nu kabita. Aduh merosot celana anjing teh pamajikan teu ngawidian urang tinju teh tadi keuman kuring sok kolor karena dikeuman ku minyak bensin atuh kareta beuka geus beuka pan dipake ge logor wae geus logor dikeuman ku jajamu sarapet nya logor malo. Raja Wisesa, iya, Manga Aa, Raja Labatan, Raja Dengar, Raja Kawat, Narantaha, ya was, ampun wah. Ajian si Jampang jago tutukan goblok. Maka pihatur putra panjenengan pun Ismaya kaulan. Oh, aya naon anak ama Ismaya.
kunaon datang ka sawarga make pak iya dedemit nanti menurut sahaya tong api-api sia make jeung naha sahaya make jeung nanya sagala rupa tenyo sahaya sia naon teu pugu-pugu alah api-api goblok sia paingan aing hudang teh sing horeng meureun didinya anu nyeun ulah ngencar tina tahanan aing cupu keluar siapa sat ketahuan utang pati bayar pati hutang lara bayar hutang wirang tak bayar wirang ya I know mine baheula aing paeh ku didinya jeung Batara mah ayeuna moal mereka sempetan deui sia dibasmi ka ieu urang pada pareran sia silih seret silih panting lir moning rarakitan kawas kuda papasangan papa kadijayana taya lungur taya nuasal nanging ieu tur kalapati kaslih pabana katika tibanan maruta mantra maruta angin mantra lingan emut kana ajian ieu anoman dibekah ku malayang kakekana waingan ayah hati dendam membara sia ye mangkluk baheula siapa na digencet ku gunung ayeuna aing dek malik di ka zaman baheula digencet deui sia ku gunung edan waduh kan sa geus kolot aing teh kudu geuluh deui we geus era tadi nama aing kakawen oge loba nu ngoraan kan sa lu penas teh yang domam barat dasmu RWN dah aing anu manu bakal ngangkat gunung digencet ku gunung ya baik diangkat ku aing nepi ka gunung jeung awak aing sarimbagya nu ngageugeuh di sisi gunung nu cicing di jero gunung satu gede satu leutik manuk gede manuk leutik dedemit jin barakasrakan buaya leuweung buaya darat wayana diganggu ku kaula rek diangkat gunung bisi aya nu kageunahan karsare kaganggu hampura aing dek kabasmi angkara murka si arwah
Baheula maneh bae digencet ku gunung ayeuna dicobaan ku aing ditingang ku gunung wae. Penas tihyang tomampara. Ieu Durgalapati nu dilebetna arwah Dasamuka. Karena dihin pinasti. Dihin baheula pinastina ayeuna ditingang ku gunung kaluar apa Dasamuka. Bukan ka bumi kita nampi ku jagat ditarima komo kuno kawasa kirup awah pibaturan diis awah nu nyimutan karadang awah nu ngapetaan nu munggaran datang harapan sauyunan kolomera dipentada kasan lancar ekonomi bebelian malurah jeung aya nu dibeli ngadukung pamimpin anu sanyana pamimpin anu nyaah ka rakyat saha deui geus bukti jeung kata penonton sadayana nu tebih nu caket dugi ka bebeuna sewan-sewanan mugi disalamatkeun di perjalanan kalawan dugi ka bumina sing dikocorkeun pantun rezeki ku Allah Subhanahu wa taala. Ka urang KDBA Kang Dedi Bapak aing golongan-golongan para pengurus sehat salamina mimik kita sareng Abah Ucir sadayana sehat. Tetap jabar istimewa Kang Dedi Mulyadinya. Sakitu nu kapihatur mangga urang tutup ku kembang putih keur sedeng anyar perkara tinu balar sari mereka.